Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Wa musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumina wa ulumihi amin ya rabbal alamin. Summa hutiyat terus disumpingkeun ditostin kalayan bokor lindah habin tina emas mumtalain anu dipimuhan hikmatan kalayan hikmah wa imanan jeung iman fa aqrabu mangka namprokeun ieu malaikat Jibril kana eta bokor fi sodrihi dina dadana Rasul wa malahu jeung minuhan kana eta sodro ieu man kalayan kaimanan kahiliman wa ilman jeung ilmu wa yakinan jeung yakin wa islaman jeung islam. Summa atbaqahu terus ngalitakeun deui ieu malaikat Jibril kana eta dada. Summa khatama terus ngacap ieu malaikat Jibril baina katipai di antara dua berikatna ieu Rasul. Bi khatimin nubuwah kalayan cap kenabian. Jadi kamari teh Rasul dicanak dibelek dadana dibersihan. Nah terus dibersihan terus ditampokkeun hikmah nu diwadahan kana bokor emas tamplokeun kana dadana Rasul. Wa imanan jeung iman margi kumargi Rasul cek tadi adalah pemimpin sehingga butuh kebijaksanaan keur mensikapi baik makhluk secara umum sebagai rahmatan lil alamin, kemudian khususna manusia secara umum oke, khususna nyata jama-jama mukmin. Jadi perlu pemimpin anu bijaksana. Tah upami Rasul jeung para rasul nu sanes mah kumargi picontoeun da uswatun hasanah ditampokkeun langsung ku Allah teh kaimanan teh sareng hikmah. Upami urang mah kudu mencari teh serius. Mata istilah nyukrih ilmu mun di Sunda bahasana nyukrih, lamun dina bahasa Arab bahasana tolab. Jadi bahasana ge tolabul ilmi. Tolab mah pencarian anu secara serius. Nah ajakeun gitu. Bisa kasampeun mah. Nah sesuatu anu kemudian diperhatikan karena bahasana tolab teh tolabul ilmi, maka akan muncul ke hikmah, keyakinan, keterampilan dan sebagainya. Di mana muncul ya mic, speaker, kan manusia ketika menyampaikan paduduaan atau pitiluan ngobrol masih kadenge, tapi lamun di lapangan luas
butuh alat. Nah tina pengalaman eta kemudian orang berpikir kumaha carana supados aya nu bantuan nyaeta alat. Nah eta teh mimitina teh memperhatikan aya orang memperhatikan cara penyampaian kepada keseluruhan. Kapan baheula mah ku isyarat sama meh aya teknologi mah make naon ngaranna teh corong. Jadi lamun nek ngabejaan perang teh dina manara luhur ditiup eta corong hiung hiung gitu tah ngabejaan. Kadinakeun rada modern seutik make megapun. Nah kan megapun masih kena aya. Kemudian ditemukan alat-alat yang lain akhirnya bisa transfer suara melalui kabel. Jadi dirambatkeun kana kabel. Kemudian Pak ayeuna meureun geus kana teknologi wireless menyampaikan suara tanpa kabel. Bahkan jaraknya bisa ribuan kilometer. Nah, sampai segitu. Karena tadi tina tafakur menemukan hikmah-hikmah di lapangan. Tak itu hari urang mah jadi kudu nuntut, kudu nguatan keimanan jeung sajabana teh kedah neangan sorangan. Beda jeung Rasul tadi ditampokkeun. Terus sifat Rasul anu ditampokkeun teh dipinuhan ku hilim. Ari hilim teh ceuk Sunda mah anu paling pas artina teh leuleus jejer liat tali gitu. Bisa diartikeun lembut, bisa diartikeun sabar, tapi sabar hilim-hilim. Jadi hilim mah teu gancang menjas menghukumi karena sesuatu sebelum jelas permasalahanana jeung sadar karena status dirina. Pan urang mah kadang-kadang lain hakim, lain naon pan sok ngilu ngahukuman. Gitu nya. Padahal lain hakim. Ari hukum mah pan kudu berlaku kepada semuanya. Dek nu beureum, dek nu hideung, dek rakyat, dek pejabat. Ari ngaran hukum mah. Atuh pencetusna ge teh samanea. Jelema nu ditunjuk secara resmi nyampaikan hukum sebutna hakim. Nah gitu. Nah seorang pemimpin kudu hilim. Sunda malamun kudu beungarnya, kudu beungarna, lamun kudu bodohnya, kudu bodona gitu. Ku pinternya, ku pinterna, intina ngelola masyarakat
di internal umat mukmin atau nabi bersikap kepada kafir teh tetap patokan teh hilim gitu. Contoh perilaku Rasul anu hilim ketika mensikapi Thaif. Urang Thaif makan malerogan terus mudah-mudah nabikeun ka Rasul beubis waosna oge ragrag berdarah Rasul. Tapi cek Rasul ketika ditawaran ku malaikat supaya eta kaum Thaif disiksa kekenging cenah innahum qaumul la ya'lamun karena kaum teu can nyarahun. Eta hilim. Jadi mungkin ketika orang beda pandangan teh kulantaran teu nyaho. Atawa nyaho nama ngan ngarasa terancam gitu. Daya butuh hilim. Kemudian ilmu. Amplokeun tah dina bokor emas tadi kana dada. Keyakinan. Tah atas kitu mah terasa dilitakeun deui. Summa utia terus disumpingkeun bil buroki kalayan buruk musarojan hal dilesan mula zaman di kadalian harusna geus aya rarangkena make les make kadali kumaha sapertos urang ngurus budak gitu. Nah, salah ibu rok teh atau naon ari ibu rok teh wa ada batu. Ibu rok teh nyaeta sasatoan. Abiadu anu bodas. Tawilun anu jangkung tapi pokok himar. Saluhureun himar. Waduna bigol. Jeung saanakeun bigol. Onta bigol teh. Onta jalur geus kolot ngaranna bigol. Geus dewasa. Jika di urang we kan aya naon aya muding aya eneng nya aya sapi aya pedet. Sapi mah indungna, pedet mah anakna sapi. Sami di bahasa Arab. Ya dawu nyimpen dia si buruk hafirohu kana suku hareupna indah muntaha tarfihi dina panuntung ningalina ya si buruk. Muddaribal udunain bari atau jadi sifat anu bergerak-gerak dua celina. Tidak ada di mana datangnya si buruk ala jabalin kanu gunung irtapaan mangka ngangkat naon rijlahu suku duana nu tukang waidah habato di mana turun irtapaat mangka naik naon diadahu suku hareupna lahu kana eta buruk teh janahani aya dua jangjang pipas daihi dina dua pahana yahfazu ngepak-ngepak bihima kedua jangjang rijlahi karena dua sukuna si buruk. Nah, jadi geus beres, geus lita deui dibersihan. Torojo teh buruk. Ya.
Ari buruk teh nyaeta sasatoan anu spesial didamel ku Allah Subhanahu wa taala anu dimustaq dina barki. Ari barki teh arti aslina teh kilat. Jadi kendaraan anu secepat kilat. Margi didamelna eta buruk tina cahaya. Jadi bahan bakuna cahaya. Artina Rasul teh jeung para rasul nu sanesna dipasihan kendaraan istimewa. Mun kendaraan poe ieu karek antar pulau jeung antar benua. Dan manusia belum bisa membuat kendaraan anu antar planet. Walaupun ada karek tanpa orang gitu. Walaupun ada satelit atau napi ieu tanpa orang kita gedukanya bukan henteu deui. Artinya secara iptek ilmu pengetahuan dan teknologi cerita Isra Mi'raj anu dimuat dina hadis ieu teh menggambarkan bahwa Allah ngadamel sebuah teknologi nu canggih nyieun kendaraan nu dijieunna bahan bakuna tina cahaya disebut buruk seperti kilat berarti atau otomatis kecepatan lagi kecepatan cahaya. Nah, kadieunnakeun sekitar abad 20 kapanggih standar ilmu anu ditetapkeun sementara karena kan ilmu mau berkembang ada keterbatasan manusia. Ketika meneliti alam semesta geus riweuh lamun make ukuran bumi meter, kilometer, hektometer dan sebagainya. Maka kudu dipakai ukuran langit. Akhirna eta kecepatan cahaya teh dijadikeun satuan. Perjalanan bumi ke matahari teh 6 jam, tapi 6 jam kecepatan cahaya. Ari cahaya sajamna teh sadetikna teh 300.000 kilometer. Hartosna 300.000 kali 60 kali 60 kali genep. 300.000 kali 60 detik kali 60 menit kali 6 jam. Tah sakitu kilometer gitu jaraknya. Namun ku kilometer. Nah pertanyaanna heula saha? Heula ilmuwan, heula Isra Mi'raj. Nah itu. Jadi jelas satu Isra Mi'raj teh muatan utamana bagaimana pikeun muatan akidah yang menyadarkan bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Cenah ayeuna kapanggih aya deui planet nu anyar. Planet anu dingaranan ku sorangan planet itu. Kemudian diceritakan kepada manusia. Tapi kan Allah punya imbang.
kulantaran ngan hiji sumberna eta teh nyanteu gitu. Nah, udah gitu contohnya. Mata pesen ti Allah. Jadi itu perlu di pikiran bendana, tapi nu di pikiran teh ayatna. Jadi betapa hebatnya ia menciptakan di alam sehingga benda-benda langit tersebut begitu besarnya dan dahsyatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ta ayatna prinsip. Jadi lain ngaleungitkeun Allah mah. Tapi apa yang diketemukan harus menjadi ayat. Contoh teori Darwin di Kepulauan Galapagos. Terus dihitung baheula teh cenah jerapah teh asalna teh mencek. Kemudian kulantaran eueuh dahareun, kemudian sok neangan daunan terus beuki dia beuki panjang we cenah tah, ieu teh beuheung teh. Nah, contohnya seperti gitu. Bukan bae daladang titinggalian manehanana siga kitu nganu jadi masalah teh. Ari samemeh Darwin jerapah geus aya. Selakena jerapah. Mencek geus aya. Nah itu. Hartina teori nu bieu mal aya. Lamun eueuh nu nyieun jerapah. Jeung nu nyieun mencek sebagai pembanding teori yen eta manyanganana jerapah teh kulantaran berevolusi kitunya tina daharna tungku jadi naik kalau itu sigana lamun beuki jangkung mah beuki jangkung teh evolusi itu dengan kalimalan teh bukan beuh teh tina evolusi. Tana jadi pertanyaan teh eta mencek jeung jerapahna menang saha kan gitu pesan Islam mah kitu tak ayatna perlu dicepu. John Dalton nyeun teori atom. Samemeh John Dalton lahir bahkan samemeh Nabi Adam lahir geus aya atom teh sok sanajan jelema ngangaranan atom sesuatu yang tidak bisa dibagi. Kudu mangihana teh baheula teh. Ternyata teh bisa dibagi deui atom teh aya neutron, aya proton, aya elektron. Teu disalahkeun nu baheula oge, akan bae we kitu nya. Jadi 3 in 1 teh intina mah. Da kitu pan ari ilmu mah teh daya nu saklek. Membuktikan keterbatasan manusia. Tangan we pertanyaan teh si eta bakal aya teori Dalton moal lamun eueuh anu ditalitina ku jelema eta. Tah eta nu kudu jadi pertanyaan. Hartina dek ilmu fisika, biologi, matematik dan sebagainya. Mereka memetakan, ngitung, meneliti sesuatu nu geus aya samemeh manehanana lahir. Hartina sok sanajan teu disebutkeun kumaha siga kitu ge karakter benda, karakter atom, isotop, nomor atom, sifat-sifat dan sebagainya geus kitu gitu. Nah pertanyaanna siapa yang membuat geus kitu itu? Nah itu manusia kemudian mengklaim dan mengaku dan melupakan Tuhannya.
Nah, itu sebagai gambaran supaya keimanan dan keislaman tetap nagen dina diri. Nah, salah satu contoh lamun bahasa ayeuna teknologi ternyata Rasul ditumpahkeun kana buku. Atasna kan kalim kuda. Di Soekarno-Hatta ke Medan itu 1,5 jam. Padahal jaraknya 2000 km. Ternyata kecepatannya ada 800 km per jam. Nah lempeng gitu nya, di kapal terbang kan? Maksudnya lempeng teh daya hambatan. Tah lamun jelema posisi kecepatan tong loba teh ngatu 500 km per jam we tanpa media itu bakal hancur. Ya. Cobian di tol atau beli badan nyobian mangga. Jadi cicing di nanggur mobil, nya calik nanggur mobil, nya pengancing pageut, lumpat di Cileunyi, di nanggur mobil teh paling mobil kecepatanna paling loba 200 km per jam. Ya tadi jarang kan, datuanian kalau cuma cobiannya standar 100 km per jam we cicing di luhur. Mangga raos beun. Eta 100 km per jam. Ayeuna Rasul jika langit nu cek teori we ieu hampa udara. Ya? Hampa udara. Tapi bisa salah nih. Kenapa? Karena kita dia pakai media buruk. Urang aman di dunia teh karena aya media cahaya. Kada ya teh penikmat nu teu karasa padahal gede. Tinggal we depan baro gambaran kulkas. Ya. Sok teu leuncai dina kulkas. Eta teh suhuna teh saeutik. Ya sekitar minus 5 derajat, 7 derajat bisa kuku itu teh. Kabayang telah mencari cahaya panan poe. Baru ada ya cahaya panan poe cacak aya tapi tenepi ke kutub utara dan kutub selatan. Atawa panan poe na keur lada ngaler sehingga terjadi musim salju. Di belahan-belahan bumi nu rada kaler saeutik atau rada kulon rada kidul saeutik lain di daerah tropis siga di urang pan geus ngalobah kana musim. Danau teh pan jadi lapangan bola, lapangan ski. Danau teh eta teh lain teh aya panan poe tapi panan poe teh nepi tadinya. Jadi kan panan poe teh kitu tah di utara, di tengah, selatan, utara, tengah. Panan poe keur di dieu, nu di beh dieu tentuna musim salju lantaran jauh teuing panan poe. Eta teh aya kan panan poe tapi teu nepi cahaya. Sok komo lamun eueuh kabeh. Ruksakan kahirupan teh tanpa aya sababna panan poe. Cai jeung awak urang tekan barku kabeh. Beku dadaran teh. Cair-cair kabeh oge bakal beku. Sok ngiludunan teh kana panan poe. Henteu nu bogoh mah ngilu ngaruksa. Gitu. Nah, tak subhanallahnya. Seromiran dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, Rasul di pasihan diberikan sesuatu nu ngaranna buruk.
kendaraan inventaris, karena para rasul adalah pimpinan dunia. Tinggali karakterna di dieu dengan saya. Ya dong hampir roh ila muntaha torfi. Jadi ibu roh mah lamun kadinya ningali kadinya nepi. Resepnya mengunggah kendaraan sudah gitu. Jadi santri ali santai maka tinggali balik teh. Berani nang balik teh. Gitu. Ka Gunung Cikuray sang balik. Terus ada tunggu sedetik Banjarwangi, ke Banjarwangi. 2 menit ke saya dari Bogor, ya kan? Nah, itu ditaliti. Poe ieu kendaraan teh karek nepi karena kecepatan suara. Disebutnya kendaraan supersonik, tapi itu bisa dijelmaan ya, oke. Dan bisa pakai jelema. Karek alat nahungkul ya kan udah terbangkeun meneliti planet Mars gitu. Heuh eta ge dicenah, deui nya teh teu daya penyimbang. Margi lembaga anu penelitian ngan hiji. Beda jeung baheula. Aya NASA, aya Skylab. NASA boga Amerika, Skylab Uni Soviet terus berperang. Ayeuna kan geus dihijikeun sehingga apa pembanding. Nah kuduna mah pembanding teh Islam. Ilmuwan Islam. Tapi kan manehna pinter, nya UNICEF. Nya UNICEF-nya anu lembaga pendidikan di PBB. Jelema-jelema anu berbakat di bidang itu dibiayaan, diberi duit, digaji, disekolahkan sesuai keinginan mereka. Kemudian nanti menghamba kepada mereka. Jadi pegawai dan sebagainya. Nah, itu pentingnya akidah. Nah, kemudian motor riba kudu naik, bergerak-gerak. Itu kan nggambarkeun sinyal. Setiap tumbuhan atau hewan punya penangkap sesuai kebutuhannya, kan Allah memikirkan sesuai kebutuhan. Amun diurang rasa ngiliwir ka angin, nah aya nu tiis berarti aya angin gitu kan. Peletak bau jengkol ya. Kemungkinan irung berarti aya nu ngadahar jengkol. Peletak bau amonia aya nu hitut gitu. Nepi teh kan perkara itu contohnya. Aya rasa. Sinya sebelum sampai. Talamun urang tiasa ngalatih. Aya puluhan mungkin ratusan kelebihan aya di manusia. Mata teu aneh lamun baheula para wali tiasa telepati. Telepati teh komunikasi tanpa kabel mun aya mah handphone. Ngan handphone dipercayakeun ka alat nu aya dina HP, nu aya dina jaringan, nu aya dina satelit, kemudian BTS, ieu tower. Kemudian bank data, contohna di bank Google. Terus di ieukeun. Saha sadayana gaduh kangge menangkap sinyal. Mun dina suara di dieu urang disebutna aya selaput gendang. Jadi teh nya aya selaput gendang. Di ngaranan di Indonesia di ngaranan selaput gendang gitu. Meureun siga tenang. Ya. Sehingga menerima respon. Kadenge tak abdi nyarios aya teh kadang kan para ibu sadayana para bapak. Margi di dia aya pada nerima sinyal sorak gelombang. Kalayan kecepatan suara tadi teh ya. Gira-giru dihubungkeun gitu. Cepat bergerak teh. Mata kini supaya
salah dengi gitu nya eta salah ngahubungkeun gitu nya jang copot cai kalau wakai nah gitu nya hartina gelombang ti dieu nu ditarimana error ngahubungkeun jeung otak kuduna kana cai ieu kana kai gitu akhirna kan kesimpulanna teu di bawah teh kai lain cai gitu sami di misalnya sama gitu maka sallallahu sanurihim ayatina bil afaqi wa fi anfusikum kami rek ningalikeun ayat teh dina diri anjeun jeung di alam eta mutori baune bergerak-gerak terusnya sebagai wujud kendaraan kemudian lamun kanunanya sok manyangan suku nutukan lamun kanu mudun sok manyangan suku nu hareup hartina punya karakter di luhur teh datar ya mode urang nyorotkeun baterai ya cahaya asli gitu kanu media tanu kieu disorotkeun ti dieu pan anger nu ka dieu nepi jadi datar we luhurna teh anger datar beda jeung mobil anu dijieun tina materi kan gitu jujur kan gerbek kan rumahnya nanya konseren ke tukang dan lu nanya sanajan yang esok beker oge kurang sudah sebleker sok beker jadi sebleker sanajan pakai sebleker oge sok teh naon geumbeur beker teh backing gitu nya jadi sepira anu keur ngabackup supaya teu geumbeur kalau dari dua rumah makan penumpang tadi. Nah gitu. Terus dari keistimewaan teh aya jang-jangan keur mengepak maksana mengepak dirina seng gitu kali itu. Nah subhanallah ieu sebuah kendaraan anu dipasikeun ka atas. Kumaha eta buruk teh daekeun teu? Ternyata pas tasnaba alaihi hararese si buruk teh. Bahwa doa Jibril maka nyimpen saja Jibril adalah kana pananganna alama pripatihi kana punukna bulu nu aya dina punukna. Suma qala alakas tahi nate era anjeun ya buruk he buruk pawalau mangka demi Allah maroka bakat tenumpakan ka anjeun maroka baki tenumpakan ka anjeun sahabatun makhluk akramu an lebih mulia ala wa Allah minhu tibatan ieu jalmi jadi si buruk teh asana mah teu kenaleun ka Nabi Muhammad teh alimeun nya diusapan ku Jibril teh buruk apa teh anjeun cenah sahaya ieu teh jelema anu pangoyan anu numpakan anjeun teh jelema anu pangoyan di sisi Allah Subhanahu wa taala tah kakara pas tahya eraeun eta buruk teh katar pardo urukon sehingga merolok ke sana ya wakorok sareng depan hatta irpado rukbaiha ya nah? Hatar pado sehingga ngadepet jadi merolok kesan kemudian geragiru depan gitu nya jadi ai kendaraan canggih mah mahal aya identifikasi nu can diseringkeun disarwakeun jeung identifikasi nama maka mau bisa ngumpakan itu taku Yahudi mah ya teh digambarkeun
dina teknologi film dina mobil gitu. Jadi mun mobil itu bisa diasupan kudu sejen mah kecuali make sidik jarina. Atanapi password. Atanapi pemindaian mata, wajah dan sebagainya. Kendaraan teh. Tangan ku malaikat Jibril dikenakeun ieu teh manusia nu paling mulia di sisi Allah. Anjeun tera isieun da budak teh kadeprek we bari monolog ke sana. Gitu. Wa kanat al-anbiya tarkabuha qablahu. Ya. Nabi-nabi nu sejen oge sateuacan rasul sok nangge kana eta buruk. Berarti kesimpulanna Rasul nu 317 jeung para nabi kurna kumargi pamimpin dibere inventaris fasilitas ku Allah Subhanahu wa taala nu ngaran buruk pikeun ngontrol di dunia ieu. Kan tere ari kuburok mah nya kita di teh aya ngontrol daerah Sumatera pieu kan itu kan bisa balik deui ka dieu gitu bisa tere gitu ulang balik komo aya nabi anu sok itu suurna aya Arab aya Afrika aya Eropa kan gitu nah nabi disiapkeun ku Allah kendaraan anu cepet ngaranna buruk secepat kieu. Nah, gitu para wali sadayana jadi perjalanan Isra Mi'raj Rasul nembe dugi kana Rasul ditayakeun kana buruk. Untuk selanjutnya bagaimana cerita selanjutnya dina keterangan Nabi dina hadis ieu mangga ikuti penggen kisah Nabi cerita selanjutnya. Sakitu anu kabeh atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.